sing bener kabukti, tapi ayana geus loba kasaksi. Cenah mah nya ayana Nyi Ratu aya di dinya, nu ngawasa sagara beh kiduleun dieu. Hirup hurip tapi jirimna langka limbongan. Ambakna ngajirim ombak, murkana ngajirim caah. Parambang Nyi Ratu bedahnya hamarahna. Lain rek nyingsieunan jalma, malah mah nyingetan maranehna. Bumi alam panyicingan ulah dibabat diruksa, anggur diraksa diriksa. Sangkan walagri rahayu sapa panjangna. Rinu mingkin ngijah lanik kitu ngajak hujan. Katelah Ratu Samudra tembongna kawas teu nyaa. Datang natara bewara diriku kupai kana salah. Da waleh-waleh ngelingan anak kami mah tong arah. Maksud lain nyingsianan ujang nyai ulah somprang. Aari dukun someah mah kapapada sing bener laku lampahan lah kulangan masing priatna lebar figuri peunana salajengna teh Barudak ulah salempang barudak ulah hariwang ayeuna mah geraja ka gerariksa ibu ngabdi saujratna. Titi mangsa pakajaya di ibu aya bekeun ayeuna mah sing pinter nunda bandana sangkan urip salilana. Samudra Jaya Sagara bakalna kawaluyaan ngajaga kepercayaan sang kenadi hirup geunah lah teu kudu disieun-sieun najan kieu teh keur anjeun ngan papanggih-panggih ajang mun panggih peker si ujang. Di HP sisir jeung minyak bisika anjloman leungeun
pandengen beke ujang beke nyai sakabeh aya di dinya ayeuna mah anugerah pinuh yawi dengan ujangna sing percika merdekana bangsa urang hasil bajoan pahlawan ku urang wajib hargaan sangkan hirup kenyalahan ku urang wajib hargaan sangkan hirup kenyalahan banda ibu banda urang banda pikeun sarerea si pinter kedah torehan pada bisa musti mun ices pada ngarti moh hade pamedang bedah moh hade pamedang maraneh bisa walatri tekurang sanang jelema Tekurang di bangsa urang karnya hokano dimaksud padahal bandanu urang bangsa sejen hayang aku hai hayang aku tarap di masing priatna olah ku cara kiwari